Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina danget ieu simkuring ngaraos bingah pisan. Wirehing masih keneh aya anu mika cinta kana budayana. Di antawisna mika cinta kana hiji dongeng anu dipibanda ku hiji wewengkon. Dina danget ieu widian simkuring sejanga dongeng kalayan ngabantun judul Babad Majalengka. Mangsa harita di wewengkon Majalengka ayeuna ngadeg 3 kerajaan Hindu. Nu kahiji Cakraningrat, ngaheuyeung kerajaan Raja Galuh. Nu kadua Pucuk Umun di Talaga. Tah, nu katilu Nyi Rambut Kasih, Ratu di Sindang Kasih. Nyi Rambut Kasih kawenta ratu nu geulis kawanti-wanti. Sakti, gede wibawana jeung gede komarana, sarta jadi panutan rakyatna. Sabagian tina wewengkon di Sindang Kasih masih mangrupa leuweung geledegan. Di antara tutuwuhanana aya hiji tangkal anu disebut tangkal maja, anu hasiatna pikeun nyageurkeun kasakit malaria jeung muriang. Mangsa harita Nyi Rambut Kasih ngadugikeun katugenahan manahna. Anjeunna hoyong pedak sareng rahayat di padesaan. Dugi ka padesaan pok anjeunna ngalahir. Bagja teuing negeri Sindang Kasih, subur makmur, rahayat raharja, pamimpin jalujur, ngutamakeun rakyat leutik, luyuk pisan lamun make lambang Sindang Kasih sugih mukti. Teu jauh ti Sindang Kasih, di Cirebon aya hiji pamarentahan anu dipimpin ku Lama Kamasur, nyaeta Syekh Sarip Hidayatullah. Mangsa harita di Cirebon keur karandapan kasakit malaria. Ceuk sakaol mah obatna teh nyaeta buah maja anu ayana di Sindang Kasih. Syekh Sarip Hidayatullah terus ngutus Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah pikeun neangan buah maja. Nya terus 2 utusan teh arindit. Ngan bae lian tirek neangan buah maja teh Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah boga tujuan sejen, nyaeta rek nyebarkeun agama Islam. Wangsul deui kana carios Nyi Rambut Kasih. Mangsa Nyi Rambut Kasih gunem catur, torojol aya 2 jaga satru datang. Sabari nyembah, terus nyarioskeun yen di Tapala teu sagara aya tamu teu diondang. Asalna ti Cirebon anu dipimpin ku Pangeran Muhammad. Teu talangke Nyi Rambut Kasih brek diuk, reupanana peureum sidakep neuneda kayang sukma. Kudu kumaha nya peta? Wer aya sorang ngaguru. Bumi alam poek mongkleng buta rata, kilat pating gurinyai. Reup sora eureun, bray caang. Nyi Rambut Kasih beuntak bari pok ngalahir. Omat ulah rek geruh sora nu ngaguruh tadi. Laksana paneja, kula geus aya pamanggih. Kudu kumaha nya peta sangkana geri repeh rapi. Teu lila jol sumping Pangeran Muhammad disarengan ku rombongan. Kekakantun ingkang rama Pangeran Panjenengan ngadeg di payunan Nyi Rambut Kasih. Pok Nyi Rambut Kasih ngalahir. Syukur pisan para tamu anu cunduk geus panggih. Anjeun rek nyebarkeun ageman anyar, kukula geus kaharti. Gancang Pangeran Muhammad nyaur. Ampun Nyi Ratu, kula terek nyiar musuh. Tapi seja ngajak ka pangeussi negeri pikeun ngagentos ageman. Bubuhan Ratu Pinonjol dipikir dibolak-balik. Nenjong musuh moal kauntuk dilawan ieu pieleheun.
Nyi rambut kasih ngawatek ka saktena leuweung nu tadi ngarembet ku tangkal maja dadak sakala leungit ilang tanpa karana. Atuh dua utusan teh teu bisa manggihan buah nu diteangan. Majani langka ceuk eta dua utusan dina basa Cirebon anu hartosna buah maja teh eueuh. Geus kitu Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah teu terus mulang ka Cirebon. Ceuk angkeuhanna sugan we hiji waktu mah bisa manggihan buah maja teh. Sabari terus neangan, Pangeran Muhammad jeung Siti Armilah ngawurukan agama Islam ka masyarakat. Sabada ngawurukan agama Islam, Pangeran Muhammad terus matuh di Gunung Margatapa. Ari Siti Armilah ikhtiar pikeun ngislamkeun Nyi Rambut Kasih anu tetep tagen kana agemana anu akhirna ngahiang. Sabada ditinggalkeun ku ratuna, Karajaan Sindang Kasih aya dina kakuasaan Cirebon anu saterusna mah dingaranan Majalengka. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun tangtu seueur kakiranganana. Hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.